tete berat ninggalkeun budak teh. Tapi kumaha dituntut ku kaayaan. Zaman kiwari cicing wae merenang kumaha bekal hirup kudu lumiari di bumi alam. Kudu liar neangan pagawean sugan pedaku kudu ka kota geus bingung. Bingung teu bagi tungtung ieu. Kudu buleud ieu mah. Kudu ka kota. Mau balik-balik janji. Saacan sok semua balik. Tega sebenarnya mah ieu teh. Tapi kumaha dituntut ku kaayaan. Teu mah tekar hirup kieu wae da kumaha meureun manehna ge butuh. Kaharepna meureun butuh. Bae sih diajar mandiri budak teh. Wayahna ieu lembur ditinggalkeun. Mudah-mudahan aya dina ginanjar kasalamatan urang sadayana teh. Sirek nyusul-nyusul maneh mah lah. Aduh, ini geus capek ieu. Ngelempangan. Nek kana ojek udah eueuh jadi duitna ge yang ongkosna. Ada guan mobil nu sok narik sayur can aya deh. Nek milu teh mah kadayeuh ka ditu ah. Lempang diri ah. Kabar hujan juga pararwe ke ah. Nuker di garawe. Mudah-mudahan ya Allah sih. Lowongan atuh. Naon we? Ditah dahar-dahar atuh. Bantuan dar. Aing mah karunya. Di mana di dia gitu. Tuh gawe di dia. Bapak, maaf ya, mau nanya ada lowongan kah? Itu ke bos tuh. Oh ayah bosnya, oh iya mohon bawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Mahawi ayah pindah meleun di dieu abdi bade ngalamar. Aya kana ngadu. Mohon insyaallah mangga. Tah semen meureun pangbulan. Mohon. Tuluy ngadu ngan wayahna buruhna henteu. Saeteun batur di dieu mah murah. Abdi mah kudu dipasihan mamna di hatur nuhun sateu acanna. Nya tada jeung peda geuningan di dieu mah. Jantan ieu aku tanan bios jantan ayeuna nya damal teh. Mohon enggak. Aing ngan duit 1000 teu barana. Itu baik kieu da ngarandil mun mah. Kumaha? Pak di paling mana ieu? Di paling mana? Kalabat. Ah.
Iya kan? Awur-awuran. Mohon tenang ibu. Kakara asup geus teu bener geuningan. Mohon tenang yang dipotong gaji nanya. Cekap? Tos. Di sekolah makin rincug. Alhamdulillah. Kesebedug istirahat lah. Ngabako heula ya. Untungnya mau bako lembur. Untung berbalangsa kudu malian udud. Ini ngesep na ngalinting. Munda teu acan gajihan teu kedua artos ieu teh. Enak bako itu. Bade masihan. Sarua tuh. Nu aya we lah paya ngabul yang duruk kalari genan diisep kami. Yo, gajihna we ayeuna Alhamdulillah. Sejak kalau ai anjing ek didamel deui moal. Insyaallah panginten kami abdi jagjag insyaallah abdi tadi deui. Namung duka ieu teh. Ai moal meureun arek nyangan gantina. Bingung kumanya bingung abdi teh. Bade majeun ka Jakarta ieu teh maleran damel geuning alhamdulillah tapi kan ongkos. Belum miar we di jalan Manawi aya teu damel geuning ya haji. Haji jajak kalau orang kasih hatur mah bajinya. Neng nuhun neng. Ada ngaduh teu aya ya. Kuat depan turun turun sampai lelempang
jadi tuh. Mangan enteng api-api. Sering bae mo. Ada rekam di situ. Bah, ka mana hei? Awas galak. Itu saha? Hei. Pak Imong yakin. Pak Imong duit eta mah. Pak Imong eta mah. Oh, jangan Pak Imong. Karunya na di mana? Jauh. Kakak jauh. Balik ke mana? Jauh. Kakak. Tas. Guys. Mentas, tiasa. Boleh dipentas ke? Aduh, garis ya. Hai. Kayak kawan terus memang. Yang mobilnya. Oh, mobil. Jasa pusok. Yuk, tuyun. Balik tuyun. Tanya isi. Đây rồi. Sia. Dugi. Das dugi. Tas dugi alhamdulillah. Tadi Pak Imong. Yang yakin. Pak Imong merek duit eta. Yakin Pak Imong. Sana ka tuh. Tuh, maka sarung. Nah sarung modalnya. Hei, uwi sieun budak.